Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumi amin Allah ya rabbal alamin. Halaman 64 basa toka ala ayyuhal arif kaila yubkika. Basa to ngabungahkeun Allah kaka anjeun ayyuhal arifu he jalmi anu marifat. Kaila yubki supaya yen tenetepkeun Allah kaka anjeun ma'al qabdi sarta susah. Aladzi anu pihanu tep dina ladzi qahrun ari maksa li nafsika kana nafsu anjeun. Wa in kana sareng sanajan bukti pihi eta tetep dina qabdu naf'un ari manfaat laka pikeun anjeun. Ari kamanfaatan pikeun anjeun. Kama seperti perkara saya tinu bakal datang emak. Wa qobado sareng nyusahkeun Allah kaka anjeun. Kailayat ruka supaya yen teu ninggalkeun Allah kaka anjeun ma'al basdi sarta bunga. Alladzi anu fihi nu tetep dina bastu ladzi bastu hadun ari bagian lapikeun nafsu. Wa akhraja sareng ngaluarkeun Allah kaka anjeun anhuma tina qabdu sareng bastu. Bipana ika kupana na anjeun kusirna na anjeun anapsika tina hate anjeun. Wa baqo ika sareng tetepna anjeun bihi sarta Allah kaila takuna supaya yen teu bukti anjeun. Disai eta tetep pikeun hiji perkara dunahu anu salian Allah. Palayakunu mangka teu bukti anjeun bakian eta anu tetep masyai'in sarta hiji perkara min ausofika tina pirang-pirang sifat anjeun. Al mu'limati anu nganyerikeun walal mu'nisati sareng teu anu ngabetahkeun. Paina dalika karena saestuna bakian hijabun eta hahalang lakapikeun anjeun. An rabbika ti pangeran anjeun. Wa yusama sareng dingarana naon haluka tingkah anjeun. Hina idin dan dina nalikana latakunu i'tidalan kana meujeuhna. La qabdon lain kana susah wala baston jeung lain kana bunga. Wal makna sareng ari anu dimaksud ku musannif ku eta maqalah teh lawana eta ngawarna-warna Allah. Alaika kan ka anjeun al ahwala kana pirang-pirang tingkah. Litatamakana supaya yen kongang anjeun watapna jeung sirna anjeun anahatina ahwal. Pal qabdu tahri qabdu li ahli bidayati tapi kena ahli bidayah minal ahli kawitan minal arifina ti jalmi-jalmi marifat. Walau lahu jeung lamun teu ari qabdu eta maujud laman jamaat tah yakin moal dikumpulkeun moal narima kumpul naon haqaiquhum pirang-pirang hakikatna ahlil bidayah wan kafat sareng narima kacegah haqaiq anil awaidi tina pirang-pirang adat wa syahawati sareng pirang-pirang syahwat. Wal bastu sareng ari bastu bunga li ahli isroqi eta pikeun ahli moncorong alama badil fatih kana pirang-pirang kawitan terbuka kaet tastar silas supaya yen kaumbar naon kuwahum pirang-pirang kakuatanana ahli isra. Wa yasta'ina sareng narima menta tulung saha walimuhum pirang-pirang
alimna ahli isrok bima kana perkara tartahu anu bunga awalim ilaihi kana ma minasamatil haqi buktina pirang-pirang hembusan rahmat Allah wasawahidi ridhahu sareng pirang-pirang saksi ridhona hak wal itidalu sareng ari itidal ahli nihayah eta tetep pikeun ahli nihayah pikeun ahli pameakan kaya tastaqima supaya yen istiqomah naon ahwaluhum pirang-pirang tingkahna ahli nihayah watas puwa sareng narima bersih naon amaluhum pirang-pirang amalna ahli nihayah waya dumu sareng langgang ahli nihayah baina yadai maulahu di payunun pangerana ahli nihayah bila ilatin kalawan tanpa ilat cacat wayu khadu sareng dipaham sareng dicokot min dalika tina itu al qabdu naon anal qabdu saestuna susah wal basto sareng bunga waspani eta dua sifat nakisoni anu kurang kadua-duana binisbati kudinisbatkeun ila makana perkara pauqohuma anu aya saluhureunana qabru bastu liana kana saestuna qabru bastu yaktadiani eta nuduhkeun qabru bastu baqo al abdi kana tetepna hamba wa wujudahu sareng ayana abdu lakinnahuma tatapina ari qabru jeung bastu teh yutawassalu eta bisa tepi naon bihima ku itu qabdu bastu ila tamakkuni kana tumetep pamin lutfillahi taeta tetep tina kawalasanana Allah bi abdihi ka hamba Allah talwinu hari ngawarna-warnana abdu piha dina qabdu bastu summa ikhrajuhu tuluy ngaluarkeun abdu anhuma tina qabdu jeung bastu bipanaihi ku panana abdu anapsihi tina hatena abdu wa baqaihi sareng tumetepna abdu birabbihi ku pangerana abdu pihima pahuma tah ari qabdu bastu min ahwalil mubtadiin eta tetep tina pirang-pirang tingkahna anu ngawitan minal arifina ti jalmi-jalmi marifat ya talawanuna warna-warni mubtadiin pihima dina qabdu bastu kama ya talawanu seperti warna-warni sal mubtadiuna anu ngawitan anu ngarawitan kabeh minal muridin ti muridin pir roja dina roja wal khauf jeung dina khauf roja pengarep-ngarep roja khauf sieun wayab tarikoni sareng narima beda-beda roja jeung khauf biana roja kasesuna roja wal khauf jeung khauf masubani eta anu dibarengan kadua-duana bitawakui amrin ku ngarep-ngarep mahiji perkara yahsuluna bakal hasil amru pil mustaqbali dina zaman anu bakal datang pamat hari perkara mahwa anu tep sarta ma tawaku amrin ari kaarep-arepna hiji perkara mahdurin anu dipikasieun mahupin tegasna anu dipikasieun au mahbubin atawa anu dipika cinta parojaun ta roja oke pamat hari perkara pihi anu tetep sarta ma tawaku amri mahdupin mahun parojaun ta roja wa ma sareng ari perkara la tawaku anu teu kaarep-arep eta tetep mau sartana ma paqobdun ta qabdun
susah fil awal dina awal wabastun jeung bungah fisani dina nu kadua. Wa sababuhuma sareng ari sababna qablu bastu al waridatu eta pirang-pirang waridat perkara nu datang alati anu taridu datang lati ala batinil arifi kana hatena jalmi ma'rifat. Wa quwatuhuma sareng ari kakuatanana qablu bastu wa dhafuhuma sareng lemahna sareng ari kuatna qablu bastu sareng lemahna qablu bastu bihasabi quwatir waridi eta ku ngitung-ngitung kuatna warid perkara nu datang wadopihi sareng lemahna warid. Faidat tajalla tah di mana-mana tajalli lil qalbi kana jelas lil qalbi kana hate naon waridul jalali perkara anu datang buktina kaagungan hasola maka hasil pihi dina qalbu naon al qabdu qabdu susah. Waidat tajalla jeung di mana-mana tajalli fi dina qalbu naon waridul jamali perkara nu datang buktina kaalusan kagindingan hasola ta hasil pidina qalbu naon al bastu pal qabdu tari susah biwaridin eta ku sabab perkara hasil nu hasil pil waktu dina hiji waktu. Wa kadalika sareng eta nya kitu sapertikeun qabdu al bastu ari bastu lianal arifa karena satu jalmi ma'rifat layah tamu eta tementingkeun arifin li nafsi pikeun dirina arif hatta yuro'ya sehingga yang ngaraksa arif mustaqbalatil umuri karena pirang-pirang perkara anu bakal datang gitu ya. Wallahu a'lam.